Palili Mang Tis jeung Mas Dakum. Naon? Para sea Pak agul-agul eupan nguseup. Oh, da eta mah tukang museup unggul atuh. Pasti nu menang saha tah? Ceuk Mang Tis teh alus keneh eupan urang. Kakarat celom langsung giriwil, celom giriwil gitu. Pasti saya teh mah pinter ngaracik, Mang Tis mah. Mas Dakum teu tarima. Oh, Hade keneh upan urang. oh, Urang mah eupan keur digeleng-geleng keneh oge, lauk geus naronghol. Geuwat anjing. samaran laukna. Wah, anjing. Ulah make jeung lilaan. Eta palili teu tarima keneh wae. Eta macan sabaraha. Aing mah kakara arek nguseup poe Minggu, poe Sabtu lauk daratang ka imah. Jadi moal gitu. Geus nyabar ke teh heula ya. Heeh. Anjing gitu na goblok. Bakat ku alus-alusna eta eupan nu palili. Kuat ke ketrok ka imah kenapa tok. Jadi moal itu kusuk. Orang geus tungguan cenah. Lauk edan anjing. Bakat ku hade-hadena eta eupan nepi ka disamper ka imah jeung jadi moal.